Kira-kira Godin di imah mana aman teh? Nah, jika imah aing, pokoknya imah aing siaga wae. 86 ngajagaan dengan sanggup. Aduh, kacau. Kumaha lawan meuli paket ceban? Buka duitnya mana nih? Boro-boro head uang jajan di bulan puasa mah di lockdown. Akur jeung aing rek, aing udah dari sabungkus apa anu mah 2 batang saur jeung buka. Menyedihkan gitu. Ah, kepalang pusing aya nama. Geus urang Godin ka imah si Wildan. Heuh, head urang teh Cibildane tadi nempo imahna. Indungna eueuh ka Masigit. Hayu tuh ah. Ayo, samper. Ayo. Aduh, Ji, mantap bangun angke buka puasa minum cai kalapa agak sereh karena di corona ge. Aing ngebosen ngan hayo he cai kalapa. Mending engke urang ngabuburit uang bari meuli rujak usep. Aduh lain teh hayang Ji deh ge. Boga duit lamun boga made ge. Hayu. Samaruk samara suuk emang urang rek meuli darek ngajuk. Da teu boga duit yang meuli mah. Tanya teh boga duit hayang gagayaan meuli rujak usep. Geus we nu aya tuh kalapa dan nuwa urang. Aduh, kieu carana mah aing jadi bajing ngakanan wae kalapa. Daripada jadi macan, bingung deh ngadekatan oge. Anjay, ari ngomong teh sok sagawaya daripada maneh eta kumis kos cumi-cumi air asin. Lah, ulah loba gandeng lah aya mah orang berangkatkeun we lah ngalakalapanya. Hayu, hayu. RT, kamarana barudaknya. Biasa nama karumpul tumben ada dua ya nama. Heeh, ieu dek oge geus teu kuat ke budak teh yang mere pelajaran. Sabar Pak RT. Kita bulan puasa Pak RT. Tong waka main hajar-hajar wae. Da jelema teh bogaeun nyawa, bogaeun peujit. Oke, bangku diheula. Oh ieu dek yang geura papanjing barudak yang mere pelajaran. Astagfirullah. Sabar Pak RT, sabar. Iya Pak RT. Bulan puasa teh lain saukur nahan lapar hungkul aja dahaga. Aing nafsu ke barudak tengil. Sabar eta teh nyaeta bagian tina gedena pahala puasa. Oh, Lamun gitu. urang bisa nahan nafsu berarti urang bisa menang pahala ti Allah. Lamun teu bisa nahan nafsu mah anggeus we dahar tapi tong katempo ku jelema. Nyaho sorangan meureun. Eta teh tanggal leuwih teh nang COD ti Parapatan Libanon. Kamari Libanon we PRT mah diomongkeun teh. Nya Libanon teh nu mana teh ya PRT urang mah teu apal teh kamari teh hayang nanya ngan eueuh waktu. Pira aku teh teu nyaho. Eta Libanon anu lebakeun pasir honye. Perasaan eueuh Libanon deket Pasir Honje eta mah. Mun arek oge eta mah leuwih bagung. Tah eta. Ke PRT. Libanon leuwih bagung. Eta kumaha caritana jadi Libanon tina leuwih bagung. Pan ameh rada gaya kadengena keluarga jeung barudak daripada leuwih bagong ka asa kadengena ge. Turun meureun derajat eta sakabupaten teh. Ngeus lah hayu PRT urang init aya mah. Urang neangan barudak bisi pada garodin. Ya. Dan bangun eueuh nya molor gitu urang teh. Heuh. Naon itu sih teh? Raribuh aingna kos nu kabangsaan we. Lain gitu dan ieu alarm kejo geus disada. Naon dik maksudna aran kerja ngarti aing. Nah, sial babangun susah teh nyawa wae ampun ya aing mah. Ieu Pada teh bulan puasa urunan pirakut dang we kieu aing ah. Mau ganing tuh bro, mau minum mana eueuh. Dan ieu dan aya mie jeung naon nyaah urang asakan aya mah. buru-buru lah sama baganeng. Dan buru tuh lila, aduh, bisa beli nung mana balik ke nyawan ge. Popasna barudak itu curiga deh Kak. Cuy bener, aing ge mencium bau-bau kejoliman euy. Ayo orang riksakeun. Tadi teh orang nempoin si Wildan teh sama Sigit. Oh sasapa sih di mana ge. Curiga Ayo kerudian deh Kak. bener.
Ieu hungkul nyaho ilmu na puasa teh. Sehat bagus. Nah, sama datang dari teh kutap-ketap gitu, bibir harerang deh tah. Picen eta remeri. Nah teh, dan puasa mah jangan nu mampu, pandek mah teu mampu, lemah iman. Aing biasa lama mangiluan yang kuat lapar. PRT, Non? itu barudak itu. Barudak. Wah, kebeneran itu mah anu tersangka mau kui aing. Berangkat PRT. Berangkat. Ayo, saya ke rumah kemana? Nah, ini teh Pak RT. Sok teu pararubuh kitu. Oh iya teh masuk teh udah malumpat teh kayak naon lumpat. Lah sial bagara raneng pan sial nu waduh kui teh. Soalna si Wahid nempuan marani meulem hui. Dan maksudin sia duding gitu ka aing. Lain kitu sabarana mah urang teh kamari teh papanggih jeung Pak RT. Sa Pak RT teh nanyakeun ka urang, manehna teh curhat bahwa manehna teh kaleungitan hui anu ti Libanon teh. Tah kurang teh dicurhatkeun we dibejakeun. Da urang teh kamari teh nempo mararaneh keur meulem hui. Tah kitu hunggul urang mah ka Pak RT mah. Ah diwarara budak karari mah ku aing ke kantor polisi keun. Nama tawang ka amek-amekan. Diu kala emek geunaheun ngomongna tong bari nangtung di Pasreman. Sok atudak jelaskeun, nah we aing make dipadog. Kieu sabenerna mah Pak RT, urang teh keheul ka Pak RT. Teu puguh-puguh nuduh urang kakenaan virus. Dade oge nyaho teh si Puji laporan ka Ima bebeja. Oh jadi sianya penyebar hoak teh di kamari ieu. Aduh bangun yang dikirim tukang keusik jeung tukang basna. Tapi pantas Ji beungeut sia malamun di dieu madrasah. Geus dak ayeuna mah tong paloba-loba omong. Era bulan puasa mending ayeuna mah silih hampura we. Da masalah nu kitu wae. Ayeuna mah urang meta hampura ka maraneh, urang geus nyebarkeun berita hoax. Heuh, Ji, urang jeung barudak di hampura ngan ulah sakali-kali deui, lamun kadua kali di mah dibere bonus material. Geus sabdak lah ayeuna mah sasalaman. Di hampura we ayeuna mah. Tah, ieu Ji, tanggal kalapa uing teh. Hayu cucu taekan ku maneh. Piraku urang nu naik. Pan eta teh tanggal kalapa uing. Terus aing nu kudu naik. Nya heupan ari maneh mah aya titisan ti kerajaan bajing. Hina we sul taek teh hina, sia mah hina we beungeut mah. Sok lah Ji, taekan buru-buru. Heueuh lah ku aing ditaekan. Oh, kembali dek nu ieu na we nu mulunganana. Nyaho teh ieu teh kebon aing kabeh ieu teh kebon aing. Ah, piraku Pak RT, sawah salagalga kieu, kebun salagalga kieu. Boga tanah ti mana eta? Pan ieu teh warisan ti nenek moyang. Heula Pak RT. Nenek moyang saha? Emang nenek moyang Pak RT saha gitu? Raden Oman Kayas Kabupaten. Oh, apa eta mah apal? Sebenarnya mah hied aing ngajakan maneh ka dieu teh. Arek ngaborongkeun ka apa ka si Coach. Saha si coach teh? Eta geuning ku si Erik. Oh iya, apa? Ayo ah, urang ini. Heula hi. Tapi maneh naekanana. Nah, jadi urang. Aton piraku urang geus make batik Pekalongan kieu terkece terganteng se Indonesia. Duh, kacau. Ge atulah, ayo. Ingetkeun. Pak RT, euy. Itu tanggal kalapa saha? Asa itu nu naik. Din anu Pak RT itu teh. Nu urang eta teh. Wah, cilaka di pao Pak RT. Pao kata mah.